Alhamdulillahirabbil alamin. Teu karaos urang teh ye. Dina waktu ieu rumah tanggana si Nini si Abah panjang geuningan alhamdulillah. Bari geus kolot oge umurna dikeresakeun panjang si Nini ayeuna keur nyawa mat. Nini urang jeung aki urang ge Pikeun kakabeuli sawah boga satala pokeong di sawah Lebak. Isu keneh teu geuningan geus ka Lebak. Isu keneh teh geus ka sawah. Da puguh tuman ari ngaran kolot baheula mah. Henteu tuman ieu, teman moyan gitu keukeuh we ini ka sawah. Najan kumaha ge tapi dan teu poho dina waktuna mah. Manehna teh balik we. Minum ka waktu gitu. Miboga ka zaman gitu. Komo lamun geus kolot tuh aki urang nama tuh ting keur ngalanawan tuh ngagugusur itu tuh keur melakan tuh geuningan anu sapetak nu itu mah tuh ting rek melak naon ketan ting pare naon juga ketan nu itu mah cai gede karunya buat kerebak teh mah cangkeng aki urang tuh rek dipelakan. Rek dipelakan melakan anak. Ai kolot mah da beda deui atuh. Beda. Santai we dipikeun heula caina tuh geuningan tuh. Nini urang, wah keur nyair heula tuh ngalabrayak. Ngaimpun. Daripada ngalamun teu puguh atuh da meureun deui mah. Da tetep barang dahar mah hayang eta teh. Hayang ngaran geus. Tapi dah heuh hayang. Dikeresakeun ini urang can boga turunan. Can boga mah teh geus hayang turunan mah. Hayang boga budak. Hayang boga budak eta teh. Kolot mesti kan hayang boga budak. Da geus kolot ge sarua birahina mah meureun. Sarua da geuningan sumanget itu kana usahana mah si Abah teh. Barudak gararandeng sudah meureun ngalingkungan dia teh teu pararuguh barudak gararandeng sagala diseungeut alhamdulillah meureun eta ngabageakeun karek 2 poe urang teh geus ngalaksanakeun ibadah puasa kaseluruhan eta mudah-mudahan we sing jaraga karuat sabulaneun ieu ulah manggih gogoda anu henteu pararuguh sing kararuat. Ngaroko mah meunang meureun. Ai ngaroko mah meunang mat. Meunang ulah ngahaja. Ai ngaroko mah meunang rek teu meunang ku saha eta. Gitu. Aduh. Geus balik deui itu euy. Da ka sawah ge aki urang mah bedegong. Mawa pepetasan. Ngahaja nyata loba lentah. Sieuneun sia ku petasan lentah teh lumpat. Sieuneun dirarangso teh anu meuli nangah anu teh jeung adeuh mah. Ari ukur keur ubar mah teh jeung sieuneun lentah nya keuyeub kitu. Piit sieuneun ku petasan. Sieun birat mat. Birat sarua. Leuheung piit ieu si Nini anu lumpat. Si Nini pasti lamun pepetasana gede mah sini bakal lumpat ngan bakal nyereukeuteuh sini mah ngadenge pepetasan gede teh itu bunga gitu. Naon bungahna nu nyeungeutna salamet cenah lamun katemah leungeunna cenah manehna leweh pasti sini kamari mah sini tos di sawah teh munang keuyeub nu gede dibawa jangan ka imah. Ai si Aki heukeul sila tutug jeung bari ngopi sampe keuyeub ngagolondang poho tina wadah teh eta menyapit nu si Aki ngopi sampe keur ngopi sampe jeung keuyeub teh nyaho nyapitna teh kanu lanyet ka jero ngarayap wah sangkaliang
disangka liang meureun pantodorana meureun kahalangan pakaran kuyeup lah aya nu guntang gantung lepet nya dicapit ku kuyeup teh ngurukan bance nyarekan ka sinini walak sian ini sia teh teh jeung adeuh eta mau naon sia teh ti dieu teh tuh aing ruksak cenah cecoan paranti maneh cenah ka beurah hai kieu cocok ah geus teu balek ngan lewehna jadi tibalik jadi sini ini sinini babaung weh bebeja ruksak paranti aing jadi dicocok keuyeub aduh ngamek war anu sinini keur ngan hiji-hijina atuh anu dicocok keuyeub kaduhung aing nya mau keuyeub ngan sawah eta ku gede keuyeub aduh bakating ku amak sinini teh sadar karek ngahuap nyisig teh geus dibalik pake maledog si Aki baledog sisig dibedog sisig si Aki tarangna buat bencenur aing nyisig mah sagede kumaha segede bapoli eta nyisig masyaallah neni urang teh euy geus waktuna aya teh sagala rupa ge waktuna amat waktuna kieu hese waktuna datang susah waktuna datang kabunga sagala ge papasangan dari sabar-sabar ge mah tetep teu sabar sok bayangkeun ayeuna kukulutus ayeuna teh bulan puasa mah sedengkeun ku budak ayeuna ku kolot ge segala diayakeun da loba pikabitaeun atuh da keur kosong beuteung mah make jeung hayang nyieun kolak ieu mah nih rupa-rupa matak naon eta ning budak maneh mah ngalian bakung sama rupa teh naon rek dikolak cenah wa cin jadi awi dari kolak daripada ngolak bakung tuh galinggem bareureum dan sirop eta rambutan wa lain eta teh galinggem baheula mah aya percis rambutan lah make jeung hayang sieun ke geus waktuna mah da mah kabeuteungan jang segala rupa ge sabab dina bulan-bulan ieu mah sok rajeun diayakeun ti persatuanana ti lingkunganana ti desana ayakeun keuyeub keuyeub keur buka bersama sok aya geuningan naon bae anu dibikeun sore teh kitu ngahaja nyieun khusus dibagikeun si anu kana rantang aki mah keur mais bakatul da eta mah geus biasa aduh mat pre meureun pagawean mamat sabulan ieu mah total nu hajatna remungeun nu hajatna bulan puasa mamung aduh mat deuk kumaha urang lamun geus kieu nya kudu nyieun anu hayong panggung nu hajatna eueuh harengheng hariwang muga-muga we mat tina sagala rupa we jauhkeun tina sagala kasusahkeun waktu kieu teh tong susah bae tong duit oge sing kuat tina sagala rupana aduh hayu nini tuh si Aki gugupai rek balik tungtun mat galang itu tuh karunya aduh baseuh mau pacul ngalah dowegan ku pacul naik ngait bareng keur ngait yen sirop engke yen sirop udah wegan kait ku pacul barudak ke ngabeberang tuh ilikan keur ngarurah geuning amat di sawah rayap sekolah harenteu meureun nya mah teh mah tuh ulah corona kemenang teu meunang sakola teh jadi barudak teh eta mah kanu naon atunya itu ini nih ge dekat sawah itu make masker
sini nih tapi alus keneh sini nih ngarti karena hukum etanya nurut Sawah pakai masker. di masker nak tapi nini jika nama teu dikolor sini nih Nah, di masker dimake. la ilaha illallah sini nih arek ngilu naon itu teh nyingsat gitu aduh matkeun bae Kulon. nu kapulonkeun aya dina waktu ya ningali jelema waktu kieu deudeuh teuing waas urang teh nyorang bulan puasa teu karasa umur ti budak nepi ka sakieu kolotna Layeuna ge budak ya. heeh Untu ge can jadi. untuk hiji dua matnya urang teh kudu kumaha lamun geus nyorang kieu nya urang tuturkeun we kahayang ieu Mah, apa ya? heeh tuturkeun we kahayang ieu ada waktuna meureun nyambung deui Aduh, ngeulug sampe. keun bae heuh damat belum sampe gari eueuh sok rek Nah, naon mana weuh. cik bayangkeun da bararingung sabenerna mah Tos tajio jeung kulit sampe. sakitu ge aya kulit sampe bahanna sampe mat aduh Matur mah kulit sapi ye sampe. hayang udud Yang udud nangan kuntung. heueuh lamun batur kitunya tetangga urang nyahoeun urang keur kieu gitu heueuh da urang teh naon ieu teh ngubaran kabingung da kasusah mah gede Ngeuweuhkeun kasusah ngubaran. arek kadinya ulin jeung ka tetangga jareblog kieu heeh Nah, teuing teh diberi. jareblog kieu jarero yah gareuleuh teuing atuh manggih-manggih ududeun opieun ai ka tetangga mah disamper ai teun eueuh 2 poe sok ngarep-ngarep eueuh 2 poe ge Disampeurkeun eueuh. sampeurkeun eueuh itu si ai keur nyemplong keur naon nya naon teh keur nguseup ngalagaang Malah tutut. aduh deudeuh teuing nya teu karasa waktu ka waktu bieu ngajaran taraweh bieu sanajan geus kolot hayang silih totogeun eta jeung tetangga mah silih totogeun bieu mah ngajaran da taraweh urang eta teh disyukuri taraweh teh Bari jeung silih totogeun silih oge. totogeun satahun sakali we mah setahun sekali teu totoker satu puguh tapi kan bae ulah hebat we nya da ieu mah keur urang gitu da bongan maneh PRT ngageroan sini nih dek naon nya? teuing eta teh sini teh kamari teh rek ngiluan senam cenah daftar senam gitu ari si Aki geus 2 poe keur nyieun susuratan rek ngilu postipal si Aki oge hayang postipal gatrik mat nyaho gatrik baheula mah aya mat gatrik jeung sini teh kasti galah kumkuman Ieu mah eueuh. tapi ayeuna mah dileungitkeun ku budak urang mah teu nyahoeun mat Naon kan nu kararita. tah eta teh hartina asli urang Sunda teh komplit boh dina basa dina sagala rupa ge lamun dilenyepan hiji bahasa ibarat modal mat sabaraha hiji modal micun rukutuk Ngawalu. batuk lah Ngawalu. sok basana lemes canak cokot pasihkeun sagala rupa mamam tuang sok lebok tetegek nyatu cik basa urang teh kumaha eta teh bersyukur budak ayeuna mah moal nyaho teh gada makan mau kemana ya tah coba urang Mahmad urang mah bijiran Sunda urang Sunda mun bisa mah keturunan urang ge mumule
ku urang Udud bako aya keneh. aya sok Yang udud. uduh Sugan we ngirim kopi. nya diantos we sugan Oh, da ari dikirim hayang mere tara ti mana abis? lah da urang mah urang Sunda tadi oge da urang Sunda mah sok silih bere silih anteur lamun keur keung teh silih bere gitu sagala rupa Bere silih totogeun ku heeh pan dieu ge geus taraweh aslina silih totogeun keun bae lah nah ulah kaleuwihan we ada eta mah aya ceklot baheulana aya taraweh teh dituna. taraweh masih dibebeutkeun suku ke ruku diganjel ku kohkola aya neng mah malah budak digotong dipake ganjel ngariak gitu teh bubuk bieu sih keneh taraweh aduh nah da barudak ngaroncing careukeukeuk ya geol inul sagala ya kasusah gede boh beurangna boh peutingna tapi dina waktu heureuy mah urang teh suka bunga Eueuh, tah susah jeung bingung. eta teh hiji ubar nu bujarap mah ubar eta teh pepeujeuh lah gitu ieu teh dipake ubar sing deukeut urang teh Baturna ku kan duit urasa. ubarna teh. ye pan jelema mah rupa-rupa Ari teu boga. carana aya nu boga aya nu teu boga urang teu leukeum eta nu boga gitu. Da tetep nu boga ge butuheun ku nu teu boga sagala rupa oge tah budak ieu tah butuheun ka dieu datang titit kamari eueuh nya teu baleg nya Baleng. tah jelema ieu mah teu baleg sok atuh urang silih bantu lah kanu keungeun teh poekeun urang silih oboran nu poekeun teh silih caangeun itu tina sagala rupana di mana we ari Muluk sampo jeung daging beurit ngeunah dikolek hijikeun Gitu. daging beurit. lamun hayang nerestes neangan lege geura sok lege ku poe beurit mah budak uing ngadat tadi hayang sakola geus mawa kantong mawa naon tadi teu tulus sakolana can waktuna komo ayana bulan puasa Teu meunang. teu meunang ke sawal Segala teu meunang. teu meunang ke sawal dah ieu obrolan teh sabenerna mah ngalantur teu pararuguh Anak karep moho nepi mudah-mudahan we tina obrolan ieu tuh sini nih ayeuna mendek ngarame teh mawa motor. rek jalan-jalan jika nama Juga nek ngarame. aik pohara eta kimarna aduh kimarna ini gede hate jeung nyumpit naon eta Nya rek ngarame di helm. kimarna mah rek nyumpit teh batur mah ku awi sumpit teh anu leutik Nyokong. muli paralon nu gede na kumaha napasna ieu nya Bener kan motor ieu ke sawah. Jadi atuh pada boga tujuan mudah-mudahan we sing diselametkeun perjalanan anu rek init-initan komong ke mamat geus maju tangga sakitu nu rek mararudi ka mana wae Gaya sini kan motor ayeuna mah ngaramet. sing salamet nepi ka tujuan da urang teh hayang pangih meureun nu anggang oge jeung nu dilembur jeung anak-anakna hayang pangih meureun setahun-tahun teu papanggih nya mudah-mudahan sing di lebaran barali sing barebas bararali ka tempatna waktuna balik waktuna tepung jeung kolot-kolot urang silaturahmi jeung baraya-baraya urang atuh rek iraha lamun teu dina lain waktuna mah pan eta mah waktuna aya teh ieu teh bulan puasa ieu teh sabulan mah lila aduh geus seubeuh mah teu ngosongan beuteung biasana mah tengah poe sok ku roti jeung ku jamu teu bisa
Ieu mah alhamdulillah. Ulahnya ulah ulah bisa tuh urang teh. Kudu bisa nyontohan eta mah ka bararudak jeung tibatan gitu. henteu nepi ka magrib nya lohor mah wayah Wayah nepi ka magrib nepi ka magrib dorong dorong Ganya. dunga gitu. Heuh. Nepungan dulur nu di lembur baraya nu di desa di lingkungan ieu urang teu bisa ku ieu we sejang ngucapkeun kadeudeuh we keur ka lingkungan. Mudah-mudahan ieu nu diparengkeun muka ieu papanggih sareng obrolan sing rarate tuh buka duit mah keun bae mah sing calager we. Heeh. Sing cager keun milik mah lamun cager mah diteangan upaya urang ikhtiar isuk mah atuh isuk mah da payu keur ka tukang nguseup urang ngalandog kirarange mah sireum heuh nog sireum lumayan saja menang sablek oge heeh lumayan mah sireum ngenog segede kumaha nog nya eta mah sampir sarua jeung buah leunca nog sireum nog sireum teh hampir sarua jeung buah leunca eta mah urang kumpulkeun tadi ge meunang 7 singkup kamanakeun dijual ka tukang nguseup ngan tukang nguseup hari teh keur ngimpi ngaduan ngalaimpun heeh geus teu barener nu nguseup ka ditu mangkarade ka nu ngaruseup ayeuna mah usum cai gede usum cai gede sing ati-ati urang teh tepung laung jeung dulur-dulur bieu teh geus ngarariung pajonghok teu da moal lila urang mah cangkeul loba pangabutuh jeung rek ngarit jeung naon keun barudak mah cenah ararulin kinya di buruan ngarit beri hiji parabanan doma alhamdulillah ayeuna mah domba teh loba henteu saeutik henteu jejeg we na mah ngan moal dibejakeun era ngan hiji mat ngan hiji ngarit buat kelima tanggungan tuh pan pangliwatkeun we tuh eta mah keur ingkeuneun demi keur ingkeuneun mat titip ka bararudak ngora nya titip mudah-mudahan ieu urang kali teh nya tina sagala rupana hal tiap poe tiap sore teh nya sing calager balager jauhkeun teh hal-hal anu teu dipikahayang ku urang sarea dicokot salalametna ayeuna sing kararuat dina ngajalankeun puasana kitu sakitu mat obrolan teh ulah hilap like, comment, and subscribe. alhamdulillah.